pamika palih kota mah aya nu luhur kannya Allahu Akbar. Kan lamun dibejakeun sok diputar-putar cek urang mah asa rada heureuy nya sanajan aya gitu. Allah tadi kieukeun nya Allahu Akbar. Sanajan aya ngan asa heureuy urang mah asa jadi nanaonan atuh dikieuan nya. Nu biasa we. Bisi jadi hese nya, bisi jadi hese tos nu biasa. Nu penting tadi dina ruku aya tumaninah, engke dina i'tidal nu ayeuna ieu aya tumaninah wasaminu atumaninatu fihi sami dina i'tidal oge. Ditambi we ku pasunatanana urang mah nalika i'tidal teh sami Allahu liman hamidah ngaos naon? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta sanes wa min umasi tanya wa mil'u ma syi'ta min sayin ba'du bade min sayin ba'du mangga bade ngange tajwid min sayin ba'du mangga nya. Ngan ari tajwid mah kudu 2 harkat nya min ikhfa tah 2 harkat sayin iklab tah 2 harkat ba'du dalna ulah di barisan da waqaf min sayin ba'du kudu kitu lamun ngangge tajwid cenah moal min sayin ba'du mangga ya. Kumaha we anu tos biasa urang-urang biasana kumaha urang mah ari ikhfa diayakeun tapi macanah teh 2 harkatnya. Jadi sapotong-sapotong tajwid teh diciwitan. Ngahiyeungna cokot 2 harkat mah dah hese aja gancang ming sayyim ba'du. Aya nya ngahieung iklab kana amim ngan pedah teu 2 harkat. Atuh lain ge make tajwid ari kitu mah tapi teu nanaon teh kumaha maksudna sah nya sah. Aya deui anu ringkas teh kumaha? Naon teh lah Rabbana walakal hamdu. Jadi ngange wau Rabbana walakal hamdu tos sakitu. Badan nu panjang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Bade min syai'im ba'du mangga-mangga wae nya. Teu janten dugi kageun teh sah wae. Terus dina i'tidal ngangge naon? Ngangge tumaninah nya. Sami Allahu liman hamidah. Asal aya naon? Asal aya cicing sanajan sakedap. Subhanallah tas asal sakitu satengah detikan lah. Nya tos cumpon tumaninah dina i'tidal. Wattasi'u as-sujudu sataya acan dilajeng bilih aya pertarosan masalah nu teu kadugikeun nembe. Mangga. Pamiti aya wang lajengkeun hiji deui. Oh. Salik deui atuh. Kalah bingung nanyakeun nage nya. Nying ari bingung mah atunya. Kewe pamitos teh bingung. Wattasi'u as-sujudu marrataini fi kulli raqatin sabada i'tidal aya gerakan sujud. Bari sujudna teh 2 kali dina tiap-tiap rakaat. Kumaha lamun sujudna sakali atawa 3 kali. Lamun teu dihaja sah. Lamun dihaja batal. Kumaha lamun mangmang sujud teh geus 2 kali tapi mangmang ieu teh geus 2 atawa hiji. Tamahan hiji deui sanajan jadi sabaraha kali? 3 kali. Sabab nalika aya kamangmangan anu eta teu diitung. Jadi sujud anu kadua kalina teh dihitung wayahna tambahan hiji deui teu kenging dikira-kira nya kitu urang teh ieu geus 2 atawa hiji nya. Hiji berarti canakna nya teu kenging 2 meureun tah teu kenging kitu. Canakna nu saalit sanajan sujudna jadi sabaraha kali? Jadi 3 kali. Kumaha praktekna sujud teh?
wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudihi minal ardi wa aw ghairiha wa akmaluhu ayyukabbiru li huwihi li sujudi bila raf'i yadayhi wa yad'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu. Berarti posisi urang teh nuju itidal aya ruku sami Allahu liman hamidah. Tadi memeh ruku mah aya kasunatan naon? Ngangkat pandangan. Bade sujud mah teu aya kasunatan ngangkat pandangan. Sami Allahu liman hamidah. Hek bade sujud Allahu akbar. Tadi aya kasunatan ieu langsung we kumaha? Langsung lungsur ka handap. Kadek perhatikan posisi sampean. Teu kenging dugi ka engkle-engkle. Kumaha mun ngangkat sarung? Ah mangga-mangga wae nya asalkeun teu dugi ka 3 gerakan. Pertosin dia. Yang mesti sadaya ge pernah beureunya anu sarungna handap teuing nih. Rek sujud atawa ngalancingan kaen kan eta teh sok metotnya kudu urang sok kieu nya. Metot eta teh kana dua rek sujud teh. Kumaha ngangkat sarung? Mangga ngangkat sarung anu teh kenging mah nya sarung diangkat nya sampean. Iya bermasalah mah. Termasuk juga sabada sujud bade nangtung deui deukeut teuing Allahu akbar. Sambil kenging. Engke masalahna dina pangbatalanna dibahas nanya. Sujud anu sujud teh engke anggota sujud mah dipayun urang tos terang ieu anggota sujud mah aya 7. Mana nu 7 teh? Hiji tarang. 2 panangan. Ya dampalna mun aya nya. Kumaha irung mah kelebatna sunatnya. Terus ya hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana ieu nu diantelkeun? Lamun kiat namina teh atro. Aya torpu teh tungtung, aya atro. Ari atro mah dampal ramo. Tah kieu. Tah ieu nu kedah antel teh kieu nya. Sanes kieu. Komong kancung kieu mah. Sanes kieu. Sakieu nya. Tapi lamun kiat, lamun henteu mah urang mah boro-boro kieu teu kuat ngacung nya eta mah kumaha deui nya mundur. Ngan lamun kiat antelkeun teh ieu namina atrof. Tungtung ngan peda beuteungna beuteung ramo. Duana na kieu berarti. Ieu sampeanana tuwur nama bebasnya asal tuwur rek belah dieu. Terus 2 dampal pandangan kaya perbedaan antara isi sareng pamegat dipayun sakedap deui. Rek dikieun mangga-mangga wae teh mantap jadi desa nyangan ke aya kautamaanna. Terus naon? Bisa. Tarang. Sakumaha tarang antelna? Asal tarang. Dataran urang moal bisa antel secara keseluruhan kajaba lamun sujudna dina cowetnya. Da sabab tarang urang teh kumaha? Ngabalenong ayeuna diantelkeun nu tengah nu gigir andal teu? Diantelkeun nu gigir nu tengah andal teu? Teu. Mantap dina masalah ngantelkeun tarang ieu bebas asalkeun nu antelna teh tarang. Sanajan sepuh urang baheula kahade cenah ulah ka halaman buuk sanajan salamar ka dieu buuk. Aduh kesen mentolanna ya buuk pendek. Dieu nya contohna tah. Ka halaman buuk ka ieu loba lamaranna. Urang teh sujud. Antel teh tarang urang. Antel teh. Antel teh. Antel dan nu ka halaman nu mana? Nu belah dieu. Sedangkan pas disujud gede nu antel teh lain belah mana unggul, lain belah dia unggul. Kan belah dia diantel, belah dia antel dengan pas belah dia kaha tangan. Sah teu pami sujudna kitu? Sah teu? Sah, sabab aya tarang anu antel. Tarang kena antel. Ngakulah ari ngahajakeun mah da sepuh urang baheula supaya naon ngawanti-wanti
kudu naon sibuknya kudu dikaluhurkeun bahasana pamingina sapinah mah maksupatan. Ari maksupatan teh terbukanya maksud terbuka teh sanes berarti lamun ngane kopiah kieu tarangna sapotong berarti tertutup sanes kitu maksudna sanes kedah dipieulkeun ami terbuka sanes kitu maksudna. Maksud terbuka teh nalika disujudkeun aya tarang anu antol, aya tarang anu antol bahasana ge dina sarana ba'dul jabhah. Ari ba'dul teh saware, ari jabhah teh tarang teu kudu sarerea kudu antol. Asalkeun aya sebagian kecil sanajan nya aya nu nyontokeun sujudna teh kana gasolin. Misalkan gasolin jeung rokok. Ari pas rek sujud Allahu Akbar. Kalau tak teu murah gasolina teh ka dieu. Urang sujud kana gasolin. Lain kana sejadah, tapi kana naon? Kana gasolin. Atau kana pulpen atau kana lipstik naon we nya sah teh sujudna kitu sak wae nya sak wae sabab aya naon aya anggahota sujud anu antol ngan peda saeutik nu antolna bahasa dina kitab mah ba'dul jabhah ngan ari ngahajakeun mah ulah nya akhir ngajaran sujud teh kana gasolin nah aja ngan gasolin nyatena naon da ieu gasolin napaknya jadi dianggap nanti amparan eta gasolin teh hari kahanap mah sah wae ngan beda teu kenging ngahajakeun sanajan henteu mantap batal sanajan sujudna sah saeta dina masalah tarangnya tapi urang mah usahakeun sing terbuka nya maksud terbuka teh nya ulah kieu teuing sanajan lamun kieu sok ningali kopiah hideung nih heksa kieu tarang atas saeutik pas sujud dan disujudkeun teh naon? Sabelah tarang, sabelah kopiah sah nya anu teu sama pas sujudna kopiah hungkul. Kopiahna teh rada kandel, ai tarangna ngangkang. Allahu Akbar. Tarangna teh antol. Tah eta mah henteu sah sujudna nya. Pamingkeun ayeuna mah aya mukena naon anu aya busaan di dieu teh nya kalimat teh aya beureunya. Kana mun sujud teh mun busana rada kandel teh, busana anu antol teh ai tarangna kadang teu antol teh eta mah teu sah janten sebagian tarang sanajan saalit nya kedah aya nu antol nya syukur-syukur antol sadayana ngan meureun sujudna kedah dina naon na coek atawa bahasa nu rada kieu soalna ari posisi tarang teh ngabelenong nya tarang getok aya tarang rata atawa nya aya wae nya kan rata-rata urang mah tarang mah rada aya buludan gitu. Jadi lamun hoyong antal sararea teh nyawanya sujudna kudu dina naon? Kudu dina nu dakwah atawa dina busa. Sejarahna kanol ieu mah atawa karpet di masjid-masjid kota mah nu sujud teh. Kelowo. Eta mah antal sararea nya. Eta mah sae sadina sujud oge sami kedah aya tumanina bacaanna mah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi